jaga ngababatang di handapeung megang malang ditandasa di kakaya katelengesan katelengesan nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nyar nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalusar ku Rajapati daya pisan anu belami asih kana dirina kana dirina harianeun leungeun deun tega temen teu teuingeun nganiaya bebeakan kamalinaan kamalinaan saestu eta jalma geus lila ngadon lunta nyar nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalusar ku Rajapati daya pisan anu belami asih kana dirina kana dirina harianeun leungeun deun tega temen teu teuingeun nganiaya bebeakan kamalinaan kamalinaan
Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado kerete, kahara padati langkanu boga. Jalan Braga molong ngepong ka kebun raja, tempat panisan urang Walanda. Jalan Braga molong ngepong ka kebun raja, tempat panisan urang Walanda. Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado kerete, kahara padati langkanu boga. Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado kerete, kahara padati langkanu boga. Jalan Braga molong ngepong ka kebun raja, tempat panisan urang Walanda. Jalan Braga molong ngepong ka kebun raja, tempat panisan urang Walanda. Kota Bandung baheula waktu can rame, rungkun-rungkun rawa-rawa jeung pasawahan, tutumpakan ngandelman sado kerete, kahara padati langkanu boga. Gusti Nu Maha Suci, diri abdi nyapasrah sumerah, nyangakeun sadaya-daya teu daya teu upaya. Rumasa geus kajongjonan teu tumut kamanteunna. Rumasa lamokot ku dosa abdi
suci rumasa geus kajong-jonan teu inget kana patokan mangka aja manusia teu nyaho na iraha jeung di mana Gusti Nu Maha Suci diri abdi nyapasrah sumerah nyangakeun sadaya-daya nu teu daya teu upaya rumasa geus kajong-jonan teu tumut kamanteunna rumasa lamogot ku dosa abdi nada pangampura memang di dunia ukur ngumbara ukurnya diwara ya Allah Rabbul Ijati tempat diri anu suci rumasa geus kajong-jonan teu inget kana patokan mangka aja manusia teu nyaho na iraha jeung di mana dina sela kiceup ayat cisoca nu rembes masehan rarai dina sela paneuteub kagambar diri anjeunna nu anteng datang embongan dina geter hate aya kamelang nu was-was inggis leungiteun dina geter kadede nu pake pinu kamemet ulah ngan ukur lamunan nadi mana jeung iraha urang arek pamprok tepung asih sanyana nadi mana jeung iraha urang arek pamprok
nuting trim mugi ngajadi natiman jeung iraha urang arek pamprok tepung asih sanyana nadiman jeung iraha urang arek pamprok nuting trim mugi ngajadi Selah kiceum ayat cisoca nu rembes masehan rarai dina selah paneuteum kagambar diri anjeunna nu anteng datang embongan dina geter hate aya kamelang nu was-was inggis leungiteun dina geter kadede nu pageh tinu kameme ulah ngan ukur lamunan nadiman jeung iraha urang arek pamprok tepung asih sanyana nadiman jeung iraha urang arek pamprok nuting trim mugi ngajadi natiman jeung iraha urang arek pamprok tepung asih sanyana nadiman jeung iraha urang arek pamprok nuting trim mugi ngajadi
Allah nu Maha Agung, tempat abdinya lindung. Gusti nu Maha Suci, Pangeran anu sajati. Rumah sapi mah sanes ahli surga, tapi tepian ku neraka. Rumah sapi mah jalma anu resep midama dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Gopur, hapunten abdi. Ya Robbana anu Maha Kawasa, nu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina. Ya Allah nu Maha Agung, tempat abdinya lindung. Gusti nu Maha Suci, Pangeran anu sajati. Rumah sapi mah sanes ahli surga, tapi tepian ku neraka. Rumah sapi mah jalma anu resep midama dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Gopur, hapunten abdi. Rumah sapi mah sanes ahli surga, tapi tekiat ku neraka. Rumah sapi mah jalma anu resep midama dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya
asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan senang jeung rudet antara senang jeung rudet pajejeut hatete lir menang kusuk hese dibereskeun iraha kuring rek senang atawa dinemu bagja tentrem ayem adem ayem milik diri asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan senang jeung rudet antara senang jeung rudet pajejeut hatete lir menang kusuk hese dibereskeun iraha kuring rek senang atawa dinemu bagja
paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntui di rebuah kaum ricit namanu jeung seorana angin melit asih ngahariring oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakan geus nganteur ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngadekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ubara dago pakar tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji ngaruntui buah kaum ricit namanu jeung seorana angin melit asih ngahariring oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakan geus nganteur ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago pakar ngarekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago
bakar ganti ngarang kuring waca ngahaja arek balak sugan angin wasaeun nepi ke sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara tresna mekaan ieu didagopakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji ngaruntuy lir buah kau